Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi. Wal maqalatus sadisatu wa thalathun. Wal maqalatu sareng ari maqalah as-sadisatu wa thalathuna anu nomor ka 30 genepna. An Luqman al-Hakimi eta tetep katampi ti Luqman al-Hakim rahimahullah. Naon annahu sayaktosna Luqman al-Hakim. Qala eta nyarios Luqman al-Hakim libnihi ka putra pamegetna Luqman al-Hakim. Ya bunaya inna nasa thalathatu athlath. Ileh kana kaul anu neme. Ya bunaya he anaking inna nasa sayaktosna manusa thalathatu athlathin eta aya 3 pirang-pirang bagian. Thuluthun ari sapertilu lillahi eta tetep pikeun Allah. Wa thuluthun sareng ari sapertiluna deui linapsihi eta tetep pikeun dirina itu nas. Wa thuluthun sareng ari sapertiluna deui lidudi eta tetep pikeun cacing. Fa amma mangka anapun ari perkara huwa ari itu ma lillahi eta tetep pikeun Allah faruhuhu mangka ari itu ma eta ruhna manusa ruhna nas fahuwa mangka ari itu ruh rojiun eta anu kembali lillahi ka Allah ta'ala maha luhur Allah. Wa amma jeung anapun ari perkara huwa ari itu ma linapsihi eta tetep pikeun dirina itu nas fa amaluhu mangka ari itu ma huwa linapsihi eta amalna itu nas fahuwa mangka ari itu amaluh rojiun eta anu kembali linapsihi pikeun dirina itu nas binaf'i kalawan manfaat wal idrori jeung madarat. Wa amma jeung anapun ari perkara huwa ari itu ma lidudi eta tetep pikeun cacing fajismuhu mangka ari itu ma huwa lidudi eta jisimna itu nas jasadna itu nas fahuwa mangka ari itu jismu makulud dudi eta kadaharan cacing atawa anu didahar ku cacing. Wal maqalatu sareng ari maqalah asabiatu wa thalathuna anu nomor ka 37na. An aliyin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karrama boga ngamulyakeun sa Allahu Gusti Allah wajahu kana dirina Sayyidina Ali. Warodia sareng muga ngaridoan Allah anhu ti Sayyidina Ali. Naon annahu sayaktosna Sayyidina Ali qala eta parantos nyarios Sayyidina Ali thalathun yazidna fil hifdi ileh kana kaul anu neme. Thalathun ari 3 yazidna eta bakal nambahan itu thalath fil hifdi dina hafalan fiddihni dina hate wa yudhibna jeung mantak ngaleungitkeun itu thalath al balagoma kana reuhak. Wawa sareng ari itu balagom ahadut toba'i eta salah sahiji tina pirang-pirang karakter atau watak al arbaati anu 4. Ieu toba'il arba'ah teh sok disebut humanisme. Nyata perkara atau cairan nu aya dina tubuh manusia. Wahya sareng ari itu toba'il arba'ah al balgomu eta kahiji hak wadamu jeung kadua getih wasaudau sareng katilu hampru hideung wasoprou sareng kaopat hampru koneng. Asiwaku eta kahiji nyiwak nyikat gigi wasaumu jeung kadua
puasa, wa qiraatul Qur'ani jeung katilu maca kana Al-Qur'an. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaminatu anu nomor ka-8 wa salasuna sareng 30na. An Ka'bin al-Ahbari eta tetep katampi ti Ka'ab al-Ahbar. Ay maljaul ulama'i tegesna ari ahbar eta tempat berlindungna ulama minal Yahudi ti kalangan orang Yahudi. Aslama geus Islam itu Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu fi zamani sayyidina di zaman dunungan urang sadayana Umar bin Al-Khattabi tegesna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Naon al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun kaol anu neme. Al-husunu ari benteng lil mu'minina pikeun jalma-jalma anu iman minasyaitani ti setan thalathun eta aya 3. Minal hisoli nyatana tina pirang-pirang perkara. Ailati tegesna ari anu tamna'u nyegah itu alati al mu'minina ka jalma-jalma anu iman wa tahfadu jeung ngalindungi itu lati hum ka itu mukminin minasyaitoni ti setan. Salasun eta aya 3. Wal hisnu jeung ari lapad hisnu benteng huwa eta ari itu al hisnu al makanu eta tempat al murtafiu anu narima luhur aladi anu yamna'u nyegah itu aladi al adwa ka musuh. Wal hisnu jeung ari lapad al hisnu aidon kalawan deui asilahu eta maknana teh asilah artileri alat perang. Kama barina tetep sapertoskeun perkara fil asasi tetep itu mah aya dina kitab al asas. Al masjidu ari masjid hisnun eta benteng. Li annahu karna saektosna itu masjid mahalu dzakirina eta tempatna jalma-jalma anu eling ka Allah wal malaikati jeung tempatna para malaikat. Wa dzikrullahi jeung ari eling ka Allah hisnun eta benteng. La siyama sumawona la haula teu aya daya wala quwata jeung teu aya kakuatan illa billahi angin ku pitulung Allah. Fa inna syaitana karna saektosna setan yan qabidu eta narima tertekan atawa nyusut itu setan yan qabidu eta narima nyusut itu setan ngaleutikan ayah tapi tegesna nyumput itu setan wa ta'akharu jeung munur itu setan idza sami'a di mana-mana ngadenge itu setan zikrallahi ta'ala kana zikir ka Allah ta'ala. Wa qiraatul Qur'ani jeung ari ngaoskeun kana Al-Qur'an hisnun eta benteng. La siyama sumawana non ayatul kursi ayat kursi. Kama barina tetep sapertoskeun perkara huwa ari itu ma mujarrabun eta anu teruji atawa anu mujarrab. Wal maqalatu tasi'atu wasalasuna sareng ari maqalah anu nomor ka 38. Amba'dil hukamai eta tetep katampi ti sebagian orang-orang bijak. Non annahu sayaktosna itu ba'dul hukama qala eta nyarios itu ba'dul hukama salasun min kanzillahi ta'ala ileh kana kaul anu neme. Salasun ari 3 perkara min kanzillahi nu tetep itu salastina gudangna Allah ta'ala mahalur Allah ay mimma tegesna tina perkara yaddakhiru nyimpen hu kana itu ma saha Allah Gusti Allah ta'ala mahalur Allah la yuti anu mal masihkeun hakana itu salas saha Allah Gusti Allah illa man angin kajalma ahabba mika cinta Allahu ka itu siman. Al faqru eta kahiji pakir wa sareng ari itu fakir fakduma eta eueuhna perkara yahtaju mika butuh si jalma ilahi kana itu ma. Wal maradu sareng kadua gering wa sareng ari itu marad yuridu eta nyebabkeun gejala itu marad lil badani kana badan. Fayukhriju tuluy ngaluarkeun itu maradhu kana itu badan anil i'tidali tina ajeg. Al-khosi anu khusus artina ngahilangkeun kestabilan badan sabab nyebabkeun gejala. Wasabru sareng katilu sabar wa sareng ari itu sabar tarkus syaqwa eta ninggalkeun kana ngeluh min alamil balwa tina
ripuhna cocoba li ghairillahi kasalianti Allah la ilallahi te ka Allah taala. Jadi ari ka Allah manggeluh tiasa kitu ibarat munajat ngan mun kasalianti Allah mah teu meunang. Warido sareng ridho bil qodoi kana papasti layak dahu teu nyacad itu teu nyacad fihi dina itu qada naon asaqwa ngeluh ilallahi ka Gusti Allah wala ila ghairihi jeung teu kasalianti Allah. Wa inna ma yakdahu jeung pastina nyacad itu sakwa birrido kana ridho bil muk fil makdi dina perkara anu dipastikeun nu ditakdirkeun. Wa inna ma lazima jeung pastina wungkul misti naon arido-rido bil qodoi kana papasti li annal abda karena sayaktosna seorang hamba saya labuda eta teu meunang henteu naon ayar do yen ridho itu si abda bihukmi sayyidihi kana hukum dununganana itu si al abda. Kada nya kitu deui sapertoskeun ieu fita ripati dina kitab at-ta'rifat li sayyidi Ali al-Jurjani barina tetep itu kitab ta'rifat kagungan Sayyid Ali al-Jurjani. Wal maqalatu sareng ari maqalah al-arbauna anu nomor ka-40na. An Ibni Abbasin eta tetep katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hina suila dina nalikana ditaros Ibnu Abbas ma khairul ayami wa ma khairus suri wa ma khairul a'mali kan ku pertanyaan anu neme ma ari naon khairul ayami eta pangsasaena poe wa ma khairus suri jeung naon panghade-hadena bulan wa ma khairul amali jeung naon panghade-hadena amal. Faqala teras ngawaler Ibnu Abbas ay Abdullah ibni Abbasin tegasna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma khairul ayami kana kaul anu neme khairul ayami ari pangsae-saena tina pirang-pirang poe yaumul jum'ati eta poe Jumat lianahu karena sayaktosna itu yaumul jum'ah sayyidul ayami eta pimpinan pirang-pirang poe atau parantos masihkeun hukana itu yaumul jum'ah sallallahu Gusti Allah taala mahalur Allah li hadhil ummatil muhammadiyati ka ieu umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wa khairus suri jeung ari pangsae-saena tina pirang-pirang bulan syahrul Ramadan eta bulan Ramadan. Li annahu karna saektosna itu syahrul Ramadan unzila eta diturunkeun fihi dina itu syahrul Ramadan naon Al-Qur'anu Al-Qur'an. Wa fihi jeung dina itu wa fihi jeung eta tetep dina itu syahrul Ramadan al-qadaru Lailatul Qadari ari Lailatul Qadar. Wa fihi jeung eta tetep dina itu syahrul Ramadan asyamu ari puasa al wajibu an wajib. Wali anna sawaban nafli sareng karna sayaktosna ganjarana ibadah sunnah fihi dina itu bulan Ramadan kathawabil fardi eta tetep sapertikeun ganjaran ibadah fardu. Qala parantos nyarios Abu Bakrin Al-Wariki Abu Bakar Al-Warik Syahrul Rajabin Syahrul Zar'i ilaih kana qaul anu neme Syahrul Rajabin ari bulan Rajab Syahrul Zar'i eta bulan pepelakan wa Syahrul Sa'banna jeung ari bulan Sa'ban Syahrul Saqiyin eta bulan jang nyebor Syahrul Saqi Zar'i eta bulan nyebor kana pepelakan wa syahrul Ramadana jeung ari bulan Ramadan syahrul hasadidzalika Zar'i eta bulan manen kana itu pepelakan. Wa khairul a'mali jeung ari pangsae-saena tina pirang-pirang amal as-sholawatul khamsi eta salat anu 5 waktu liwaktiha kalawan dilaksanakeun dina waktuna itu sholawatul khamsi. Fa innaha karna saektosna itu sholawatul khamsi abwabul a'mali eta pirang-pirang pantona tina pirang-pirang amal. Fa idza futihat mangka di mana-mana dibuka naon as-sholawatu pirang-pirang salawat nu 5 futihat maka pasti bakal dibuka naon syairul a'mali sasesana tina pirang-pirang amal. Wa idza suddat jeung di mana-mana ditutup atau dikunci itu salat nu 5 suddat mangka dikunci itu amal syairul a'mal.
famata teras pupus sah Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi dzalikal yaumi dina dinten eta. Jadi sabada ngucapkeun eta teh dina dinten eta keneh wahwa sareng hari itu dalikal yaumul jumati eta poe Jumat. Famado teras kalangkung itu yaumul Jumat ala dalika kana mautna Ibnu Abbas salah sata ayamin dina tilu pirang-pirang poe. Janten sabada tilu dinten pupusna Ibnu Abbas fabalago tuluy dugi alian ka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa qarama wajah naon annabna Abbasin sayaktosna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma suila eta ditaros Ibnu Abbas andalika tentang itu pertanyaan ail masa ili thalathi tegasna tina masalah-masalah anu tilu fa ajaba teras ngawaler Sayyidina Ali bikadza fa'ajaba teras ngawaler Ibnu Abbas bikada kana ieu. Maksudna bikada ay bidzalikal jawabi tegasna kana itu jawaban al-madhkuri nu geus dicarioskeun. Faqala teras nyarios Sayyidina Ali. Faqala teras nyarios Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala an. Wa qarama wajah. Lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghribi ilaih kana kaul anu neme. Lau su'ila lamun teh mah ditaros sahal ulama'u pirang-pirang jalma nu pinter wal hukama'u jeung pirang-pirang jalma anu bijak wal fuqaha'u jeung pirang-pirang jalma anu paham kana agama minal masyriqi timur ilal maghribi dugi ka barat antil kalmasa ilit salati tentang eta pirang-pirang masalah nu tilu la ajabu yakin bakal ngajarawab itu ulama hukama jeung fuqaha bimithima kana misilna jawaban ajaba parantos ngajawab bihi kana itu masa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas ila ani kecuali nasayaktosna abdi aku lu eta rek nyarios abdi fi jawabi dzalika dina ngajawab kana eta pertanyaan inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka ilaih kana jawaban anu neme inna khairal a'mali sayaktosna anu pangsae-saena tina pirang-pirang amal ma eta amal yakbalu nampi sahallahu Gusti Allah ta'ala malur Allah kana itu mak min kati anjeun sawaun eta sarua bae kana cari kabuktosan itu amal qalilatan eta anu salit au katsiratan atawa anu seueur wahai rusuhuri jeung ari pangsae-saena tina pirang-pirang bulan ma eta bulan tatubu tobat anjeun fihi dina itu ma ilallahi ka Gusti Allah taubatan kalawan tobat nasuhan anu nasuha qala nyarios saha Ibnu Abbasin Ibnu Abbas atau batu ieu mah beda deui ieu mah jumlah mutarodoh sanes sambungan tina kaul Sayyidina Ali atau batu ari tobat atau batu nasuhu ari tobat nasuha anadbu eta sedih bil qalbi ku hate wal istighfaru jeung nyuhunkeun hampura bil lisani ku lisan wal iqla'u jeung nahan bil badani ku badan nahan tina ngerjakeun pamaksiatan wal idmaru jeung nekadekeun ala yauda kana yen moal balik deui si jalma ilama kana perkara nah geus ngalarang sahallahu Gusti Allah anhuti itu mah wakila sareng dicarioskeun naon atau batun nasuhu ari taubat nasuha alayab kia eta yen teu nyesa ala amalihi tina amal nasi jalma naon atharun pengaruh minal maksiati nu tetep itu athar tina maksiat sirron dina nalika keur nyumput wajahron jeung dina nalika keur nembrak wakila sareng dicarioskeun hiya ari itu taubat nasuha allati eta tobat turithu anu mantak ngawaris itu allati sohibaha kajalmi anu ngagaduhan kana itu allati al falaha kana kebahagiaan ajilan di dunia wa ajilan jeung di akhirat wa khairul ayami jeung ari anu pangsae-saena tina pirang-pirang poe ieu sambungan kaul Sayyidina Ali ma eta poe yakhruju kaluar fihi dina itu ma minadunya yakhruju kaluar si jalma fihi dina itu ma minadunya ti dunya ilallahi menuju ka Allah taala mahlur Allah bil mauti ku sabab maut mu'minan barina anu iman billahi ka Allah.
janten pangsae-saena poe teh cek Sayyidina Ali mah nyata tatkala urang dicabut nyawa keur kaayaan iman ka Allah. Waqala sareng nyarios sairu penyair mimbahril basiti tina bahar basit. Mataro nah apal anjeun kaifa yubali kumaha nguji na ka urang sadaya naon al jadidani perkara anu anyar dua eusina jadidan teh peuting jeung berang. Wanahnu bari ari urang sadaya nal abu eta arulin urang sadaya fisirrin dina keur nyumput wa ilanin jeung dina nalika keur nembrak. Latar kananna ulah katipu sanya-nyana maneh ila dunya ku dunya wa zuhrufiha jeung ku gemerlapna dunya. Fa inna autonaha karena sayaktosna pirang-pirang tanah airna itu dunia laisat eta lain itu auton bi autonin eta tetep pirang-pirang auton anu hakiki. Wa'mal jeung kudu beramal anjeun linapsika pikeun diri anjeun min qablil mamati dina samemeh maut anjeun. Fala tagerur mangka ulah nipu ka anjeun naon kathratu ashabin loba pirang-pirang balad wa ikhwanin jeung loba pirang-pirang dulur. Qauluhu ari dawuhana syair kaifa yuballinal jadidani tegesna kaifa yuballinal jadidani ait yufni ngaruksakna ka urang kabeh naon alailu peuting wan naharu jeung berang. Wa hadhil abyatu jeung ari ieu pirang-pirang bet asab atau anu tujuh mimbaril wafiri nu tetep barina tetep tina bahar wafir tunsabu eta dinisbatkeun itu abyatu sab'ah lil imamil Ghazali ka Imam Ghazali rahimahullahu taala. Mana betna tah ieu atat lubu naha nyuprih anjeun neangan anjeun antakuna kana yen bukti anjeun katsiro malin eta anu loba hartana wa yusma jeung yen didenge min ka ti anjeun naon qauluka obrolan anjeun fil maqoli di tempat obrolan. Fil maqol teh kan tempat diayakeuna obrolan, bisa forum diskusi, bisa forum debat atau forum ceramah. Wa min kullin nisa'i jeung ti saban-saban awewe taro ningali anjeun widadan kana cinta. Tusarru anu dibungahkeun anjeun bihi ku itu kullin nisa. Wa min kullir rijali jeung ti saban-saban lalaki. Wayati jeung datang ka anjeun naon algina kabeungharan wataro jeung nempo anjeun saidan kana seorang anu bahagia. Jadi gara-gara aya kabeungharan urang anggap eta teh kebahagiaan. Mahaban barina anu berwibawa mukarroman tur anu dimuliakeun wa katsiro malin jeung anu loba hartana. Wa tukfa jeung dicukupkeun anjeun kullaha haditsatin ku perkara ku saban-saban bencana wa mukrin jeung tipu daya minal a'da'i ti pirang-pirang musuh wa miman jeung ti jalma kana geus bukti itu man walian eta anu ngabogaan kepemerintahan. Fakul mangka kudu ngucap anjeun ya hayyu ya qayyum kana ya hayyu ya qayyum alfan kalawan 1000 balik mukammilatan barina anu nyampurnakeun ala marilayali kana berlaluna pirang-pirang peuting bilailin rek di waktu peuting au naharin atawa di waktu berang. Inna fima sayaktosna eta tetep dina perkara asartu ngisarahan abdi ilahi kana itu ma murhiso kulli golin aya ngaringankeun kana saban-saban karipuh. Nyata dina ya hayu ya qayyum maca ya hayu ya qayyum 1000 balik. Falazim mangka kudu ngabiasakeun anjeun jadi ngajadikeun amalan ma kana perkara zakartu geus ngobrolkeun abdi
kana ma nyata kana ya hayu ya qayyum wala tada jeung ulah ninggalkeun anjeun hu kana itu ma fapihi mangka eta tetep dina itu ma fatablugu lepat fatablugu teras bakal tepi anjeun fihi dina itu ma arut batal awalia kana derajat anu tinggi wal maqalatul hadiyatu wal arbauna kila idza aradallahu bi abdin bi abdi khairin ilaih wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.